بسم الله الرحمن الرحيم يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي Dawuhan Nabi 5 perkara sadaya jadi ubarna hati sadaya manusia hiji biasa baca Al-Quran najan saayat nu penting dawam pasti kitab Al-Quran jadi ubarna pikeun lahirna sareng batinna nu maca dua biasa maca zikirna tur doa kalayan khusyuk unggul Allah anu dituju tilu puasa anu wajibna leuwih utama sareng sunahna pasti dina puasa seueur hikmahna anu nyehatkeun kana ruhani jasmani opat tahajud salat penting sumujud nu depe ka Allah banget taqarrubna 5 sok kumpul jeung orang soleh anu utamana alim ulama cinta ilmu ulama tur nasihatna sabab anugerah sabab cahaya agama ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi anta murtaja يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي